Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan aksara Sunda. Dina aksara Sunda kabagi janten sababaraha bagian. Anu kahiji nyaeta urang bakal ngabahas ngeunaan aksara vokal nanaon wae. Nu kadua urang bakal ngabahas aksara konsonan. Anu katilu angka. Anu kaopatna nyaeta vokalisasi. Urang kawitan wae. Aksara vokal dina aksara Sunda. Aksara vokal dina aksara Sunda aya 7. Aya A, I, U, E, jeung E. Aksara vokal dina aksara Sunda aya 7. Aya A, I, U, E, O, E, jeung E. Aksara vokal A wangunna siga kieu. Ieu A. Tuluy I. Tuluy U. Tuluy E. E siga A bentukna tapi aya halisan. Ieu E anu aya curkan. Tuluy aya O. O hampir sami siga U tapi yeuna kahandap. Ieu O. Tuluy aya aksara vokal E. Nah, E ieu E. Tuluy aya E. Tah E siga A deui tapi di luhurna aya siga V. Ieu E. Nah, jadi dina aksara Sunda vokalna aya 7. Aya A, ieu A, aya I, aya U, aya E, aya O, E sareng E. Lajeng kana konsonan, nu kabena aya konsonan. Dina konsonan aksara Sunda mah benten sareng aksara konsonan dina Latin. Pami dina Latin misalkeun B teh B hungkul. Tah dina aksara Sunda mah B teh jadi ba. Janten hirup aksara Sunda mah. Misal contoh deui C. Tah dina Sunda mah ca. Ieu aksara Latin. Ieu Sunda. Contoh nu sejen Pak. Misalna ieu P. Dina aksara Sunda mah Pak. Kumaha bentukna? Tah, dina wangun aksara Sunda biasana sabaris teh diwangun ku 3 aksara. Aya 3 pasangan. Misalna ieu Ka, ieu Ga, ieu Nga. Jadi sabaris teh tilu pasangan. Tuluy aya Ca, aya Ja, aya Nya. Kaganga, Cajanya, lajeng aya Ta, Da, Na, ieu Ta, tuluy Da, tuluy Na, aya Pabama, Pa, Ba, Ma. Ieu Pa, ieu Ba, ieu Ma. Jeung salian ti konsonan-konsonan nu tadi aya deui konsonan ieu Ya bentukna hampir sami sareng Ta. Aya Ra sareng aya La.
Tuluy aya wa, aya sa, aya ha. Wa, sa, ha. Tah, ieu konsonan-konsonan asli dina aksara Sunda. Lajeng aya konsonan anu serepan tina bahasa Latin. Naon wae konsonan tina bahasa Latin? Contona nyaeta fa, tuluy aya fa, aya sya, x, aya ki, ka, lajeng aya ja, tinu jat. Salian tina serepan aya oge aksara khusus. Ieu kapasang dina keyboard aksara Sunda dina HP Android. Aya sya, ieu sya. Tuluy aya ha. Beuteut. Ha. Ieu nyambung. Nah, aya konsonan asli anu tadi anu aya kaganga, cajanya, kaganga, cajanya, tadana, pabama, lajeng yarala, wasaha. Ieu konsonan asli. Terus aya oge fa. Aya fa, aya sa, aya ka, aya za. Tah ieu mah serepan tina Latin. Tuluy aya sya, aya ha. Tah ieu mah khusus. Konsonan khusus. Tah, kumaha urang upami bade nyerat atanapi nulis dina aksara Sunda? Urang teh mika butuh vokalisasi. Tapi sateu acan kana vokalisasi, urang ngabahas heula angkana. Dina aksara Sunda oge aya angka. Angka dina aksara Sunda. Sami siga Latin. Ngawitanna ti 0 dugikeun ka 8. 0 kumaha? 0 mah sami buleud. Ieu 0. Tuluy aya angka hiji. Angka hiji ki angka hijina. Angka 2. Ya angka 2. Angka 3na. Angka 3. Angka 4. Angka 4. Nu kalimana. Angka 5. Angka 6. Beuteut. Angka 6. Angka 7. Angka 8. Angka 8 terakhir. Nah, ieu angka-angkana. Angka-angkana hampir sami sareng huruf-huruf vokal atau aksara vokal. Aya oge anu sami sareng aksara konsonan. Tah kukituna kangge ngabedakeun nu mana angka nu mana aksara, urang mika butuh tanda tegak lurus. Tah
ngisian angka mah kudu di antara dua tegak lurus. Contohna lamun urang bade nulis 320 kumaha serat heula tegak lurus nu kahiji, terus angka 3 angka 2 tuluy angka 0. Ieu nembe aksara Sunda 320. Contoh sejen lamun misalkan bade ngurut nomor hiji 2 3 misalkan urang langsung kana nomor 4na. Ieu nomor 4. Dibalik. Nomor 4. Titik 4. Ieu 320. Urang lajeng kana vokalisasi. Dina vokalisasi aya 12 macam vokalisasi dina aksara Sunda. Anu pangutamana nyaeta urang kedah apal heula nu namina pamaeh. Tah urang kana vokalisasi heula. Vokalisasi. Anu kahiji aya nu disebut pamaeh. Pamaeh teh fungsina pikeun ngaleungitkeun sora a dina konsonan. Sora anu mana? Kapan tadi disebutkeun dina aksara Sunda mah B teh ba, C teh ca. Nah, jadian ieu Latin, ieu Sunda. Dibahas deui. Tah, kumaha supaya urang ngaleungitkeun sora a anu aya di dieu tah. Ku kituna urang kedah ngangge pamaeh. Wangun pamaeh atanapi kumaha bentuk aksara pamaeh teh nyaeta ditundana teh ditukangeun aksara konsonan bentukna siga kieu ngambai. Siga A tapi handapna ngambai. Tah ieu bentuk pamaeh. Jadi pamaeh mah aya ditukangeun konsonan. Contoh lamun urang rek nulis SMK. Tadi lamun dina aksara Sunda mah SMK teh berarti kudu neangan huruf S jadi sa tuluy ma tuluy ka. Lamun di aksara Sundanakeun sa ma jeung ka. Tah kumaha lamun hoyong dijantenkeun SMK? Jadina kieu. Sana ngangge pamaeh tong dipaehan ngangge pamaeh. Makna ngangge pamaeh kana oge ngangge pamaeh. Jadi SMK. Vokalisasi nu kadua nyaeta panghulu. Nu kadua nyaeta panghulu. Fungsina pikeun ngarobah sora a jadi sora i dina konsonan. Bentukna kumaha? Bentukna disimpen di luhureun aksara konsonan bentukna siga kieu. Contoh lamun urang rek nulis sisir.
naon wae nu diteangan. Sa ujung ra. Lamun hayang jadi sisir tambahan panghulu di luhur ieu jadi si. Ieu jadi sisira. Nah jadi sisira datang ngangge pamaeh. Lamun ngangge pamaeh janten sisir. Tah ieu contoh panghulu. Anu katilu aya nu disebut panyuku. Tadi mah panghulu, ayeuna panyuku. Fungsina pikeun naon? Pikeun ngarobah sora A jadi sora U. Contohna kumaha? Lamun urang rek nulis buku, pilari heula bana, pilari heula kana. Lamun kieu jadina baka. Ari wangun U na kumaha vokalisasina? Vokalisasi U mah aya di handapeun aksara konsonan. Tiga angka 7. Tina baka jadi buku kumaha? Tambahan di dieu U. Nah, ieu jadi buku. Lamun teu aya ieuan mah jadina baka. Contoh sejen kuku. Pilari ka na ieu ka ieu ka lamun hoyong jadi kuku tambihan deui U na di handap. Tambahan panyuku jadi kuku. Lajeng aya nu disebut paneleng. Tadi nomor seberapa? Di nomor 3, ayeuna nomor 4. Paneleng. Fungsina pikeun ngarobah A jadi E. Fungsina pikeun ngarobah sora A jadi sora E. Tandana kumaha? Tandana siga jet aya buntutan di tukang disimpanna di payun konsonan. Contohna orang bade nulis melenge. Kumaha? Pilarian makna, pilarian heulalana, pilarian ngana. Tah, ieu malah hoyong jadi melenge tambahan paneleng di payunan konsonan. Melenge janten. Anu kalima aya panolong. Tadi mah paneleng, ayeuna panolong. Fungsina pikeun ngarobah sora A jadi sora O. Tandana kumaha? Tandana hampir sami siga tadi anu E, tapi ieu mah jetna aya di pangkeureun konsonan tuluy. Tadi mah aya buntutan, ayeuna mah aya kapayunan. Contohna orang lamun misal rek nulis boboko. Pilarian heula bana, pilarian kana. Babaka hoyong jadi boboko tinggal tambihan O na di payun panolongna. Anu kagenep aya nu disebut pamepet. Fungsina pikeun ngarobah sora A jadi sora E.
pamepet fungsina ngarobah sora A jadi sora E. Contohna urang lamun rek nulis marjal pilarian heula makna pilarian ra pilarian ja jeung la. Ari bentuk pamepetna kumaha? Pamepet aya di luhureun konsonan bentukna siga ri. Jadi lamun urang bade nulis marjal di namana kantun pasihan pamepet. Di nulana ngangge pamaji marjal. Nu katujuh aya nu disebut paneuleuh. Paneuleuh mah fungsina pikeun ngarobah sora A jadi sora E. Bentukna kumaha? Bentukna aya di luhureun konsonan siga pamepet tapi aya nu kieuan tagenten. Paneuleuh mah contohna lamun urang bade nulis leupeut pilarian lana pilarian pa pilarian ngangge paneuleuh ngangge pamaji leupeut. Anu kadalapan aya pangwisad. Pangwisad mah ieu ya rupina sakieu nu tiasa didugikeun ke urang lajengkeun deui dina lawungan Minggu Payun. Urang bakal ngabahas kenaan pangwisad, pamingkal, panyecek, panyiku, panyakra, sareng panglayar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.